Ari ngomongkeun virus corona sok inget baheula ka lembur urang geuningan pernah aya panyakit anu parah teh geuning. Naon ngaranna teh? Cacar naon teh? Cacar bagong. Tah heuh eta cacar bagong anjing parah pisan aslina eta mah. Tapi untungna teh dina 2 bulan geus aya piksenna heuh. Piksen naon piksen? Eta piksen obat anu ami teu beunang ku virus deui geuningan eta kok. Vaksin goblok. Nah, eta maksud aing teh vaksin Sorry. Tapi untung nate di negara orang mah nepi ka ayeuna ge can kadatangan virusnya da emang jarang kadatangan turis negara orang mah nya. Karena tempat wisata ge naon atuh da eueuh geuning. Tadi Indonesia mah leuheungnya bisa aya waterboom kitu barat ngojay-ngojay di aing mah ngojay ge dina kulah anjir. Terus di negara orang hiburan paling keren naon cik pasar malam eta ge pasar malam ayeuna teh 5 tahun sekali. Pasar malam apa gerhana bulan caing teh meni jarang kitunya. Tapi da urang mah tetep bersyukurnya cicing di dia teh. Tapi aya si oknum anu waspada secara berlebihan ke corona tungtung nama kalah jadi gogoblogan salah sahijina nyaeta nu nginum detol cenah demi membebaskan dirinya dari virus corona. Eta upaya halus cek aing mah euy. Karena menurut penelitian ge minum detol 100% dapat membebaskan orang dari corona. Karena kan tas minum detol langsung modar. Geus di alam kubur mah pan jong teu kudu ting mikiran dunia deui. Otomatis bebas dong dari corona paling disiksa munkar nakir. Nah eta konsekuensina meureunnya ari menurut maneh kumaha euy di kuduna mah aya berita maot teh berduka euy tapi emang kusabab maot gara-gara ngalagleg detol jadi loco anjir. Niatna ikhtiar kalah jadi bunuh diri. Kade si eta dosa ngaheureuykeun maot ini. Can karuan bener da ieu ge. Maot gara-gara ngalagleg detol mah di alam kubur ge pasti minder anjir kan batur mah ditanya maneh maot gara-gara naon? Gara-gara kanker pasti eta ditanya maneh maot kunaon? Urang gara-gara ngalagleg detol cupu sia mah cenah. Jig paradus emang ngomong teh caliwura. Ada heureuy ketang eta mah. Hitung-hitung hiburan we. Nah kunaon eta maneh beungeut mani harampak kitu loba pamikirannya. Teu kunaon ngan urang mah kesel we gara-gara si corona ayeuna na grup jual beli Facebook ge postinganna teh corona deui urang ge posting HP nya kuat ka aya nu ngomen barter ajeng corona sakilo COD di Baghdad kan anjir. Nya asli musingkeun. Tapi lucu oge sih keun hiburan lah. Ya menurut urang mah virus anu lebih berbahaya dari corona nya eta sebenarnya virus kepanikan nu nyieun panikna saha nya eta media-media gara roblog. Jadi mun pemerintah ngomong A media mah ngomongna ABC. Contohnya kieu misalkan pemerintah ngomong si Junaid Hideung, maka media mah ngomongna kieu si Junaid Hideung lesreng jiga bujur katel. Teu gobloknya maneh apal teu padah naon media bisa kitu. Karena bagi media mah eta teh sebuah keuntungan. Dengan lobana masyarakat nu maca berita dina media eta maka media tersebut akan menang pendapatan gede euy. Teu bener kan? Nah eta marane kudu apal tah masalah nu kararitu. Terus kieu ya urang menang info cenah bahwa di beberapa tempat aya keneh oknum anu masih dengan santai menanggapi wabah corona euy. Bahkan nu leuwih parah mah aya nu nepi ka teu apal naon eta corona. Aslina ya. Ya mamang terang virus corona teu. Apal dong tapi eta mah di luar negeri mal nepi ka dieu mah jadi tong pararani kelas santuy we hirup mah hirup jeung pae geus diatur ku Gusti Allah euy. Komo aya nu nepi ka nutup tempat ibadah eta parah ih aslina aing parah. Ya terus aya bejamannya mamang teh PDP cenah bener teu. Nah eta nu matak rujit mah aslina aing hayu we disebutan PDP. Nah naon caing teh PDP? Eta PDP teh semacam partai atau naon sih? Apakah sarua jeung PDI atau PPP? Emang heuh si urang tas di luar negeri tas di Itali tapi kan urang teu gering. Tapi kan aya prosedur namang mun tas di red zone kudu isolasi 14 poe. Isolasi naon lah. Emang di Itali tas naon mah? Nya urang di Itali tas meuli karbu Ducati. Kan di toko onder di Indonesia mah jadi urang kudu ka Itali bangsat. Kan aing taresep motor euy maklumi atuh Terus ayeuna naon deui? Mang naon wae? Ya aktivitas urang mah biasa we, ngoprek motor, nguseup, babangsat. Pokona mun aya nu wani ngalarang aktivitas urang di tah. Caliwara. Ya kuduna keur aya musibah kieu mah tobat lain kala angger nyolong. Nyolong naon nyolong urang malin nyolong babangsat urang mah. Bisi hayang nyaho mah urang kamari mah kalapa hampir kayak nyahoan ku Mang Dudung untung teu kadeuleum beungeut. Matakna ayeuna mah urang lain PDP tapi DPD nya eta daftar pencarian Dudung. Kade eta sia maneh tong bebeja awas ya. Maboknya. Teu mabok. Ngan abi mah reuwas we bieu dieureunkeun secara tiba-tiba. Sugan naik ditilang. Ari terang COVID-19 tuh, corona. Duh kabi terang virus corona mah nembe ngadenge ayeuna ge. Lah maknya teu terang. Aslina teu terang. Aduh iya keur maboknya, nyariosna mah kekeleyengan kitu. Teu mabok abi mah sumpah ngan keur teu enak HTW tadi kan abi apel ka gebetannya. Terus kumaha? Pas keur ngobrol tiba-tiba gebetan abi pamit ka WC tapi teu balik deui. Maksudna kumaha gebetana teu balik deui? Eta sabaraha lami teu balik deui Aya 2 jaman lah, duh kunaon da. Eta teu mariksa ka WC. Teu da abi teu wani mariksa soalna samemeh ka WC gebetan abi ngomong, "Awas saja kalau kamu noong," cenah.
Ya pemirsa, inilah suasana di Jalan Raya Desa Sukasenang, Kecamatan Sukaribut setelah lockdown. Nampak lebih sepi daripada kemarin ya. Walaupun kelihatan hari sekala di maaf luar pemirsa, maaf ada bangsat gangguan. di Maaf rumah aja, di pemirsa, rumah maaf, aja, maaf, sekala maaf. di jalan aja. Jangan merah creator live yuk. Nah, jadi maaf ya pemirsa, ada gangguan sedikit dan ini juga akan menjadi contoh bahwa masih banyak warga yang ngeyel dan mempunyai Ada nada kelakuannya. atuh sia Kita nyekonik lihat mah, kelakuan selohor, kita yo. lihat tidak baik sekali. Goblok pannya, hete. Ya, jadi pemirsa, sekian saja babacotan dari kita. Saya Junaid dan kru izin pamit. Dan buat kalian, stay safe, tetap waspada dan jangan panik. Jeung tong pohon lobakeun ngadoa.